Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Urang ulang heula anu ghuslul wajhi. Kamari penekanan dina niat tos. Anu kadua fardu butuh teh ghuslul wajhi. Ari dina praktek nama pagawean pertama. Dina praktek nama ghuslul wajhi teh pagawean pertama. Pangheulana pagawean wudu teh nya ghuslul wajhi. Ya niat teh barengkeun jeung eta ghuslul wajhi. Begitu mimiti caikeuna kana bagian beungeut fokus urang teh sejarek wudu kitu. Nu kamari teh antara pilihan niat sejarek wudu fardu atau saja ngilangkeun hadas. Begitu di banyur teh deungeut ngan lamun urang ngabanyurna ngan ukur sakali misalna. Payahna bisi aya anu kaliwat, hartina kaliwat teh begitu urang geus ngabanyur niata kapaneurian nya wayahna eta anu kaliwatna. Maksudna kaliwat teh memeh urang ngagerentes geus kaburu ka banyur nyata ulang banyur deui lain kudu bolak-balik niat bisi was-was teh. Ulah hayeuna wae tu. Diulang soal teh ngumahna. Nya seumpama begitu urang ngabanyur ka dieu ieu cai geus maju hate kakarek fokus berarti aya keneh nu kaliwat kan can kaniatan yang engke diulang dikumbah gitu. Lain ngaulang niat lain hayeuna wae tu bising was-was. Eta teh lamun urangna rek nyokot kana ngumah ukur sakali nyokot fardu wungkul. Adapun lamun seperti kebiasaan urang pesok di ala jeung sunatna 2 3 nya entos kage lamun ka banyur kuno banyuran kadua nya geus jadi dianggap lantis eta. Ieu mah bisi kajadian urang wuduna dek nyokot fardu wungkul sehingga ngumah teh kur sakali nya kade gitu. Bisi aya bagian tina eta wajah nu kaliwat. Artina kaliwat teh ketika di banyur sebelum hate kontak niat teh eta diulang ngabanyurna palebah nu kaliwat eta. Nah ke bakal kapanggihna kitab gede di antara lamun ibaratna Fathul Muin mah law taraka lum'atan. Kalau seseorang meninggalkan satu titik dari wajah sebelum dia niat udah keburu kakumbah maka itu wajib diulang ngumah palebah nu tinggalin eta teh lamun urang erek wuduna sakali teh. Adapun kalau 2 3 kali mah ya enggak apa-apa nanti ka banjurna ku banjuran nu kadua kali dan niat geus terlaksana. Kade bising was-was. Ya sabab sok loba jelema keuna ku was-was teh di dieu na wudu. Lamun salamat na istinja kade gerbang setan dina bab taharah, ti taharah mula setan was-was datang. Mimiti sok ngaganggu jelema teh dina taharah istinja. Ngisang jeung obeh sok asa teu bersih wae jadi hayu bolak-balik jelema. Mata kudu urang naon dianjurkeun babacaan lamun erek ka jamban teh nya dianjurkeun urang ngadua kudu anu diajarkeun teh dina hadis. Ta'awudha lama ini a'udzubika min hamazatis syayatin a'udzubika rabbi yahdurun atawa Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'its. Itu artinya urang supaya diraksa ke Allah Ta'ala tidak gangguan setan was-was terutamana. Ulah ngabayangkeun kana jurig nu urang ngaek tanukan eta jurig anu asup kana jiwa urang narik-narik was-was waktu istinja bising kitu. Tangke salamat dina istinja engke setan moal nyerah engke asup deui dina taharah wudu di dieu biasana dina niat. Sok aya kajadian jelema sampai jibruk wuduna pernah ningali mungkin nanti. Jiga teu angeus wae eta teh lain ku teu nyaho. Kena aku gangguan setan. Ada terapi pilih setan. Cenah pan eta teh santri geus senior. Eta teh cenah ajengan. Emang setan sok nanya heula. Tuh punten abdi mah moal ieu mah da pamaajengan as ya. Boro-boro mama ajengan wali masih kena diganggu setan. Da moal pipilih. Komo urang tak telekeun teh ayeuna. Ulah osok non teh
mere ruang keur setan was-was. Fokus ke niat, barangkeun jeung umah beungeut, tangke di mana-mana geus ger sok lantisan beungeut teh kumaha. Beres sabalik aya caina memadai, hok balikan kadua cing lantis deui. Aya keneh cadanganana cai teh bakal pimahieun, silakan ambil deui pasunatan balikan ka 3. Gitu. Nya ingat teh batasna sakali deui bisi-bisi ieu teh. Sabab sakali deui cenah ditekankeun ya masalah wajah karena ieu bakal berhubungan jeung orat awewe dina salat ya supaya engke urang kabejaan. Jadi batas wajah nu wajib kakumbah dina wudu teh eta nu disebut wajah engke dina bab oratna awewe disorat. Illal wajha wal kafain. Tangge semua dibalikan deui. Ketika ngadanya kecap wajah eta nu dimaksud dina bab wudu ayeuna ieu batasna teh. Nyata kamari teh batas luhurna tempat jadina rambut anu golib anu umum kecuali memang jelema nu eueuh rambutannya. Eueuh rambutan kur aya nangka jeruk meureun. Da simoron mah gadenge rambutan hakaneun kabayangna. Eueuh bukan, nu jelema eueuh bukan ya eta mah tingali umumna jelema samat mana umumna batur gitu. Batas tumbuh teh wasana ya urang rata-rata umum ieu. Batas tumbuh rambut teh. Jadi batas luhurna teh di dieu mah tak ulah ieu wungkul. Ti dieu ulah batas luhurna tempat jadi rambut, batas handapna ujung gadok, batas gigirna ti ceuli ka ceuli gitu. Angke teh kawas ditarik benang we ku urang teh. Karena ku guru ku pangarsa Habib teh heula dituduhkeunna kitu. Biasakeunna sistem tarik benang gitu. Cet ka dieu teh. Tadi teh pas anu sulahna nih tah. Nya, nah kitu tah bawa ka dieu. Set turunkeun ka dieu kana tah ieu tah ka ieu tah ka ujung ceuli. Cet tah ka dieu. Jadi dia turunkeun lurus tah ka dasar tekan awal tulang ieu. Jadi nu lempengan ieu kada kaasup bagian beungeut keneh. Tah ulah kaliwat kada mah tah kudu teh kitukeun ge teh. Teu tah ngabaseuhan teh ka dieu. Jadi cai teh ka dieu teh. Itu ya ulah kaliwat ieu mah termasuk bagian wajah tah hati-hati tah ieu tah. Sing talak tingali tah. Tah ieu bagian wajah keneh ieu mah. Lempengan aja lempengan ceuli. Tah kitu ngagarisna ka di lempengan ceuli tah tidinya papai we nu karasa tulang lihyah. Tulang eta teh tulang tahang. Ya, careham bahasa Sunda. Tah ieu tah inget ke. Tah eta area bahasa namanya area saputar ieu eta nu disebut wajah wajib kakumah ketika wudu. Kudu kakumah. Jadi cayeuna teh ulah sebatas baseuh kudu diusapkeun. Kudu ku bahasa kakumah. Ngale-ngale. Oke termasuk ti sajabak kulitna nu kudu kakumah teh oge bulu nu tumbuh dina eta wajah. Ya termasuk kan ieu teh bulu wajah meureun tah. Nu di dieu mata eta tah. Cuma bulu wajah. Beda jeung ieu. Ieu mah bulu sirah nu ieu mah. Tah ieu bulu sirah. Da ka dieu apa nama paina? Tah ka dieu tah. Ieu mah bulu sirah tah nu di tah eta tah nu dina palipisan ieu mah bulu sirah. Angkur sisina wungkul anu kasup bulu wajah mah nu sok dikerok ari dicukur biasana sok dirapihan. Ka dieu. Jadi engke lamun bulu anu ti dieu eta mah bulu sirah teu wajib kakumah sehingga lamun anu dikulawitkeun mun dipanjangkeun awewe sok aya nya teu naon lamun buuk anu ti dieuna mah tina palipisan. Ngalamun buuk nu ieu nu dipanjangkeunana aya mah kudu kakumah da termasuk bulu beungeut eta bulu wajah. Sok aya nu diantep di dieuna tah tungtung ieu. Jadi tinggal jadina. Tangke asup kana bab orat di awewe. Lamun aya anu katingali sebagian daripada bulu sirah batalat salat duha. Najan ukur salembar oge atawa sebagian daripada lembar. Sing telak kitu aya mah awewe mah kudu sing saged dek salatna bejaan. Make ciput heula alusna. Karek engke di muknaan. Komo mukna ayeuna kan kadang-kadang aduh ari pisna. Kelah kasampur dina bab syarat salat ka hareup dina satrul aurah. Mun ieu mah urang fokus nganyahokeun batas wajah. Sabab dina wajah mah loba bulu anu jaradina Pak. Ya. Dina wajah mah kurang we aya 20 rupa bulu nu jadi dina wajah. Eta teh kabeh ge kudu kakumbah. Si bulu nu jadi dina wajah teh kudu kakumbah. Oke termasuk bagian
daripada wajah teh kamari nyaeta humratus syafah bebeuremna bibir, terus deui muqaddam anfi tah ye bagian depanna hirung tah ieu tak kitukeun gitu menuduh teh kitukeun tah cina picai teh. Oke, termasuk ujung-ujung mata. Ujung mata belah dia bahasa Arab mamuk. Ujung mata nu sisina ka dieu disebutna lihad. Urang mah sok nyebut juru panon misalnya. Eta termasuk bagian anu kudu kakumbah da eta mah kaasup bagian luar. Kecuali lamun bola mata eta mah asupna bagian jero jeung baham. Eta mah teu wajib kakumbah. Di bola mata mah jadi henteu kudu cai teh dikicep-kicep kana jero mata henteu. Jadi eta lain kaasup apik gitu. Teu make ilmu. Gak apa-apa, enggak usah kakumbah aja. Jerona mata mah bola mata. Ngan dina palebah bulu wajah ya nya. Dina palebah bulu wajah aya 2 anu boga perhatian khusus nyaeta lihyah. Lihyah teh janggot bahasa urang bulu anu tumbuhna dina gado jeung arid nya. Aya lihyah teh bulu anu jadi na dina gado jeung dina sapanjang tah ye jadi disebut janggot mah teh mimiti dina gado dina tulang pertemuanana dina engselna jeung dina sepanjang tulang rahang ieu tah. Eta disebutna lihyah lamun ayaan mah tah ka dieu nya. Sok aya nu ka dieu teh ayaan. Eta disebutna lihyah. Tangke aya di bulu teh anu turunna tina lempengan tungtung palipisan. Nagigireun ceuli nya. Tah eta bahasa Arabna sok sebut arid, di urang sok sebutna manggodeg. Tah khusus godeg jeung jangot aya perhatian khusus. Kumaha maksudna? Ieu godeg jeung jangot mah sabab rata-rata terutama suku bangsa Arab kararanel godeg jeung janggotna. Ya sebagian non Arab oge aya, orang-orang Eropa tingali. Orang-orang Eropa ngalamun orang-orang Asia Tenggara jarang, pas di urangnya jarang, aya mah aya tapi tara karandel rata-rata di urang. Lamun orang-orang suku-suku bangsa Eropa teh ras Arya teh, tuluy deui suku bangsa Arab rata-rata jangot jeung godegna karandel. Maka dina bab wudu lamun jangot jeung godeg nu kandel cukup dikumah bagian luar wungkul teh bagian luar teh nya ieu nu katingali henteu kudu nepi ka disuai-suai kieu henteu wajib. Engke paling asup kana sunat. Jadi henteu wajib si cai kudu karasa nepi kana jero kulitna teh kitu. Nu penting mah asal sisi luarna kakumah we waktu wudu teh kitukeun gitu tah. Lamun nu kandel. Ngalamun anu ipis eta mah nya wajib si cai teh nepi kana kulitna ari ipis. Ari ngabedakeun kandel jeung ipis, lamun nu kandel mah si kulit teu katingali katutupan ketika pahareup-hareup. Lamun anu masih kene katingali kulit dina sela-sela eta bulu jangotna eta disebutna jangot cara. Gitu nya. Jadi ingatkeun patokan jangot jeung godeg, lamun nu kandel wajib dikumah luarna wungkul bahasa Arabna zahirna wungkul, teu wajib jeung jero-jerona. Ngalamun nu ipis wajib jeung jerona. Tah lamun bulu nu sejen dah henteu umum kandel eta mah wajib kakumah jeung jerona. Sehingga lamun aya sebagian anu kumisna diingu nepi ka kandel halis atawa bulu sejen salian tinu dua bieu hege nepi ka diingu nepi ka kandel tetap eta mah wajib dikumbah nepi ka jerona. Kudu cai teh nepi kana kulit. Kudu disuai-suai gitu tah lamun kumis teh. Kitu tah cai teh kitu ku. Ini geusnya tah eta ngaulang deui ngeunaan kecap wajah. Ayeuna masuk kana fardu katilu ghuslul yadain. Katiluna fardu wudu teh ghuslul yadain. Ngumah, tah ingat kecap ghusl. Ngumah terjemahna geus. Ngumah dua tangan, lamun nu bogaeun duanana. Kumaha lamun nu bogaeuna hiji nya nu aya we. Kumaha lamun teu bogaeun nya teu kudu dikumah, lieur-lieur teuing. Samat mana cenah ma'al mirfaqain beserta dua sikuna. Jadi artinya dina pagawean wudu teh wajib ngumah tangan beserta sikuna. Kecap yad
dina bab wudu ieu kacapian teh eusina nyaeta kap tulang pada teh tulang teh misah-misah nu teh lain sagalempeng. Ieu teh disebut pan lamun secara umum mah sakieu nya teu mimiti ieu tah teu mimiti naon teh belikat teu mimiti engsel balikat disebutna tangan. Ngan ieu teh kan terdiri daripada tilu kahiji tulang belikat sampai tulang siku. Tah ieu teh. Itu kan tulang. Kedua tina tulang siku karena tulang pergelangan, betul? Yang ketiga ini, tanu dimaksud ku tangan dina bab ngumah tangan dina bab wudu ieu mah dibatas ku ma'al mirfaq wayan. Jadi ti ujung ramo kana siku. Jadi ti siku ka luhur mah teu wajib dikumbah. Ngerti teh? Sehingga nu disebut mahalul fardi, tempat anu wajib dikumbah mah ti siku ka handap. Sehingga lamun aya jelema anu ku Allah dibere tangan henteu sempurna misalnya secara fisik ngan ukur bogauna samat siku. Lamun kira-kira tulang sikuna aya keneh nya sasesan aya kumbah. Ngan lamun bener-bener ngan ukur pas sikuna we wungkul nu aya teh gitu tulang siku. We ka handapnya tos berarti tempat keur ngumah si eta nya teu kudu na wuduna teu kudu digantian gitu ieuna dikumbah nu luhurna teu kudu. Nah lamun aya ti siku ka handap saayana nya kumbah. Nya rek lengkap sempurna kaos urang dibere ku Allah taala kersakeun sempurna alhamdulillah nya kumbah. Nah lamun tah mah kun aya sawareh kaos sok aya geuning jalmi teh anu teu bogaeun kaf, teu bogaeun pergelangan nya, teu bogaeun ieu ruas-ruas ramo ngan ukur samat pergelangan wungkul ayana teh. Nya eta mah kumbah we saayana ti siku kadinya. Arti teh? Ya. Mana disebut siku tah ieu siku teh. Engsel pertemuan antara tulang balikat jeung tina balikat karena pergelangan teh engsel ieu disebutna mirfaq bahasa Arabna urang nyebutna siku. Tah ieu tulang ieu kudu kakumbah. Nya kudu kakumbah. Ketika wudu teh ulah diusap, ulah jiga budak mana tadi saha dari manehnya tadi teh nu ditah ngageunggeurekeun budak leutik. Kudu dibiasakeun ti leutik budak kudu dibiasakeun cinanya batas mahalul fardhi dina ngumbah. Baheula mah kana sok ebdak ketik masa kieu yang disinglidkeun teh baju teh kecepak atawa tadi teh sok aya nyinglidkeun mah bener ngan ngumahna setengah kadieuna dikitu-kitu wungkul diusap payahna eta berarti teu jadi saware da sakabeh tangan eta sakabeh tangan anu bieu teh samai siku kudu kecapna goslu dikumbah. Ai cara ngumahna mah bebas rek ti handap ka luhur rek ti luhur dikucurkeun ka handap ke tengah ge pek bae. Dan teu aya kewajiban. Nu penting kewajiban mah dikumah. Ngerti teh? Jadi rek ti dieu datangna cai mah tina ramo-ramo. Rek ti luhur dibanyurkeunana maju ka handap mah bae. Nganti saja ngumah tangan teh oge sakabeh perkara nu aya dina tangan kudu kakumbah. Dimulai daging lamun dikersakeun ajelma tumbuh daging sebetulnya daging jadinya tumor. Waliyad billahi ta'ala eta kudu nepi ka tungtungna lamun ka jelema agamel aya tumoran kumaha nek ka tungtungna kudu ka kumaha atau aya usbu' jaidah aya ramo bonus dibere bonus ka Allah teh sengeh genep ramona teh misal kumaha aya tong diiwat oge termasuk lamun aya jelema anu kukuna diantep nya kukuna teh diantep panjang wayana kudu ka kumaha sampai ujung da eta termasuk aya dina tangan dina batas anu wajib kakumbah. Nah, termasuk ma tahtal adfar, bagian di bawah kuku. Eta termasuk anu kudu kakumbah. Sehingga kalau ada hal-hal yang menghalangi wajib dibuang dulu. Wasah ya, kokotor-kokotor di bawah kuku buang. Dibuang lah dibuang. Baru nanti dikumbah ya. Babari dang mana mah tinggal kitu lamun nek nyiuk teh kitu keun saeutik gitu. Saya aing ngaratakeun mah mangga kaosna beungeut teh ngaratakeun mah bawa heg. Ngan wajib dileuwihan tina batas siku saeutik seperti kamari we dina bab beungeut. Ti dieu teh kan leuwihan saeutik kabeh luhur, kagigirna sarua leuwihan batas teh. Kahandapna leuwihan tadina leungeun ge leuwihan kajen saeutik tina batas siku teh ka luhur. Wajib ngaleuwihan saeutik we.
supaya eta batas jelas ka kumaha kabeh nya weh nu kaliwat